nu kaya butuh nu miskin, nu miskin butuh nu kaya, nu beunghar butuh teu boga. Betul, nu butuh boga butuhnya, nu pinter butuh nu biasa, nu kuat butuh nu lemah, nu lemah butuh nu kuat, nu gede butuh nu leutik, nu leutik butuh nu gede, nu jangkung butuh nu pendek, nu pendek butuh nu jangkung, nu petet. Butuh jelema mah saling membutuhkan. Betul apa betul? Tolong tok cring kuliah batok kel uci ayo urang areling ka Allah perang jeung peuting, ayo urang areling ka Allah perang jeung peuting, ka Allah perang jeung peuting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu anu sami-sami mararane nu alhamdulillah dina ieu wengi katingali kusim kuring anggoanana masih keneh warareuteuh. Oge urang dieu mah ahli pangaosan, ahli rojaban, sehingga dijamin imana oge pararaga. Kusabab bajuna weuteuh imana page atuh urang dieu mah ku carogena beuki dipikadeudeuh. Amin. Kusabab pintar masak, rajin ngepel jeung getol nyeuseuh. Sateacana sihapunten boh bilih suanten uspet rada riweuh rada peuyeuh. Maklum barokah Rajab isuk-isuk pabeberang oge peuting. Barokah Rajab sareng caket jeung ajengan uspet ge jadi payu loba nu nabeuh. Tapi mugia ce yoyoh ce adah ma icih ma omoh ce entut ce euis ce apong ce engkur henteu gareuleuh tapi sing tambih-tambih deudeuh euleuh-euleuh. Amin ya rabbal. Teu hilap ka bapak-bapak nu gararandang
nu katingali kusim kuring sanajan peting jabah hujan ari tukang ibadah mararaina cararaang jeung bapak-bapak teh lain ngan saukur raraina nu caang maranahna oge mararen cerah sehingga kabojona ge tara monyong tara manyun tara ngambek sapapanjangna berang peuting nyebatkeun sayang jeung sayang katambih bapak-bapak di dieu mah keur teu saleueur hutang sateacana sihapunten boh bilis wanten sim kuring mata kahariwang lirik ibarat rantang nu ngabelentrang kana tarang tapi mugia bapak-bapak ulah amaliang ulah marulang tapi sing tambih sayang digoyang-goyang yang tehilap ke para pemuda harapan bangsa jeung agama dugaragah perkasa leuwih gagah dibandingkan Bima Arjuna Gatot Kaca Bang Aswatama yang senantiasa meneriakan kata merdeka dan berjuang untuk dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian adalah generasi yang sangat luar biasa. Tehilap kaparawanodza nu carantik jelilta yang kecantikannya mengalahkan Madonna, Agnes Monica, Manohara, Bella Sapira, Cita Citata dan Prilly Legit Koncina. Kalian adalah calon-calon bidadari surga. Nganku sambab panggih kakara aya nu nanya cece ari eta teh ustad teh asli Sunda atawa aya sasarepan Tionghoa. Hei capong cada mah ici mau nya centut abdi teh asli orang Sunda. Ma Sunda, Bapak Sunda, Aki Sunda, Nini Sunda, Eyang Sunda, Uyut Sunda, Jangawareng Sunda, udeg-udeg Sunda, Kakayut siwur ge Sunda, ngan boga beungeut model kieu takdir ti Allah Subhanahu. Ancek si ma uus tarima. Mudah-mudahan sing jadi wasilah dipikanya kusadayana amin ya robbal tehilap kasadayana nu caralik nu hadir nu calikna dipayun atanapi digigir dipipir deket gawir bari ngarasakeun angin nu ngahiliwir ngan ku sabab kahalangan ku bahbir aya nu naksir-naksir aja ari eta ustad teh asli jalmi atawa aya seserepan pampir moron pada urang make underwalk ieu nya pan moron mun pampir mah wing teh aclog kan aku teh dari tadi juga kesini teh kan melempang ya tuh menggeneyeun jadi aku teh bukan pampir ngan aya cirina abdi lain pampir nu kahiji ti tajong osok nyengir nyeri hate osok miwir mun sare osok ngadahdir mun haus sok nginum dina wala hiji dua tilu opat kabayang ecenya hujan keo hujan kan ya berarti kalau cuaca hujan itu kan tiis ya jadi nanti perut aku teh kan bulik bak terus aku teh menginum loba teuing meureun kakara celamah 15 menit teh sebentar jamaah karena aku banyak minum ketiisan dan perut aku kot celakep plakep sebentar ya aku mau mengiih dulu Manyanya celis wingker gaji eureun heula sok nyaranyi heula ayus eka mana aku mau mengiih patak hatur nuhun ka panitia
anu parantos menyambut aku dengan penuh sukacita. Bahkan begitu aku menurugtug ya ke sini ya, keluar dari mobil, wah sudah menggupain semuanya. Oh, sahabat Banser menggupain, mengurus ka dieu, sahabat Ansor mengurus maka dosa ya. Oke saminya sesepuh senior akoh dari format ya forum majelis taklim ya, sudah menggupain aku geus ka jero heula cenah. Kalebet toga tokoh agama, Thomas tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW nya. Semuanya wah langsung mau burber ya. Alhamdulillah hatur nuhun abdi diarangkan meni bararingas ya ece. Ya diarangkan ku kasepuhan hatur nuhun sadayana, malah aku langsung ke jero ibu ya. Baru saja mendiuk ibu aja brak abdi calik. Da eta mah Kang Haji wes cenah madang heula. Bising mah peuting teuing, akang engke da teu acan didamel. Sok cenah meh gede tanaga. Oh siap komandannya. Jadi aku teh belum naik ke sini teh, teman-teman aku juga beutengnya teh sudah usian ya. Nya demplonnya beuteng abi. Ieu teh alhamdulillah capongnya sabab Rajab abi teh nuju seueur odah. Non odah teh loba onangan dahar. Ternuhun kasayanana sadayana yakin naon utos dipidamel ku urang dina ieu waktos sagala rupa nutos dipersiapkeunana emutanana tanagina pokoknya mas sagala-galana demi terlaksananya acara ini akan menjadikan berkah bagi semuanya. Amin ya robbal. Margi caca cek eta bundanya nu ngaran-garana wewengkon dianggo ibadah, wewengkon dianggo ngaos, wewengkon dianggo eling ka Allah Subhanahu wa taala, dianggo silaturahmi nyambungkeun diri ka Allah, silaturahmi nyambungkeun diri ka Rasul, silaturahmi nyambungkeun tali duduluran. Nan cenah Apong duduluran. Halus bayar urang siga setempel kelurahannya. Tak urang sadayana dina ieu waktos nyambungkeun tali duduluran, nyaketkeun diri ka Allah, ngabuktoskeun cintana ka Rasul, maka yakin kehidupan kita akan mendapatkan keberkahan, kemuliaan, ketenangan jiwa. Amin ya robbal. Sabab bapaknya sahur nini abdi nini imi nya nini abdi kawinna teh geuning kaki ohanya boga budak hiji cek rodiah. Oh wek nah cenanya teh cek rodiah teh mah urang kieu Usman jalma daek ruang riung dina majelis ilmu, daek ruang riung dina silaturahim, daek ruang riung ngamakmurkeun masjid jeung madrasah, maka ku Allah bakal dibikeun nu disebutkeun sakinah. Naon cenah Apong ari sakinah teh? Celis naon ari sakinah teh? Aya celis. Aya salakina aya lain. Dari abdi mah Elis mah warung dagang baso. Olat. Oluh sia sarua. Alas sia wing dipegat balik. Celis ari jotang jong hetes pong popohan reuneu sabaraha hargana. Tah ceu. Jadi pohode nya. Jadi ibu sadayana berkah. Ruang riung sapertos kieu ngariung sapertos kieu insyaallah urang teh bakal dipasihan sakinah. Abdi naros ka nini ari sakinah teh naon beunghar hate. Da ceu ya he sanajan lubak libuk kebon lobak teu kalebok si Jabri dipipir si Jamrong di kolong sawah ladok imah temok. Pamajikan denok montok daharna jeung nu kongkorongok ditambi sareng kurupuk dorok-dok. Tapi hate urang sangsara miskin hirup teh eueuh hartina. Ya Allah, urang teh sagala boga padahal mah kongkorong sagede pelak beca teh lempang teh nepi kaki ya tah. Tulang sagede rantai kapal suku make kirincing gini ngecanya. Duh lamun teu lempang teh cring tek 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 cring tek 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 cring 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 cring. Uluh sia bararahe tah. Tanggung jawab Banser tah.
Urang teh sagala boga tapi geuning euceun ada terjadi jaminan lamun miskin hate mah betul apa betul? Loba jalma anu gering nangtung ngalang layung, betul apa betul? Ta eta kahade bahasa gering nangtung ngalang layung Pak Haji eta mah milik urang Sunda. Teu bisa diganti karena urang keur di Jakarta aku sakit berdiri pelangi teu bisa. Karena hayang gaul aku lagi sakit berdiri pelangi. Komo pakai bahasa Inggris bawa kiri wah marahnya. I am a sick stand up rainbow. Punten pada KM. Udah teh segala diomongkeun ya mah cenah. Jadi tah ieu buktos yen kuriung mungpulung diri deket jeung Allah, riung mungpulung dina cinta ka Rasul, riung mungpulung dina ibadah, maka orang bakal beunghar hate. Betul apa betul? Upami saur Om Iwan Fals mah berjamaah menyebut asma Allah, saling asah, saling asih, saling asuh. Tuh daek meriung mah ya mengumpul, maka orang teh bakal tenang hati, bakal hirup orang teh bakal silih asah, silih asih, silih asuh. Betul apa betul? Dah tuh ece hirup orang mah bisa sorangan moal. Betul? Ngajuru di bantuan. Betul? Ngaran menang nyieun batur menyebut orok begitu bro. Namaku Usman dareuwas meureunnya. Aya orok begitu bro teh namaku Usman reuwas. Kabeh oge ngan saukur bisa. Cek Pak Haji aing hajakal nita budak eta gandeng teu bisa nana. Urang teh hirup teh butuh batur, betul apa betul? Nu kaya butuh nu miskin, nu miskin butuh nu kaya, nu beunghar butuh teu boga. Betul, nu butuh boga butuhnya. Nu pinter butuh nu biasa, nu kuat butuh nu lemah, nu lemah butuh nu kuat, nu gede butuh nu leutik, nu leutik butuh nu gede, nu jangkung butuh nu pendek, nu pendek butuh nu jangkung, nu petet. Butuh. Jalma mah saling membutuhkan, betul apa betul? Nah makanya dengan silaturahim, dengan kebersamaan, maka akan terwujud sarendek saigal sabobot sapihanean kacai jadi salewi kadarat jadi salebak. Komodei cek nu palinter mah uus pernah ngadenge urang mah jon politika tidak mungkin hidup bisa sendirian, betul apa betul? Tetapi karena kita bersama-sama dalam kebaikan, menyambungkan diri dengan Allah, menyambungkan kecintaan kepada Rasul, orang bersama-sama, maka segala sesuatu itu akan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Akan terwujud persatuan dan kesatuan. Betul? Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, yang berat sama dipikul, yang ringan jinjing bersama, sepakat membawa berkah, asas hidup bermasyarakat, amalkan hidup yang sehat, selamat dunia akhirat. Ku orang digebosan sih aja bau cubit. Apal cubit? Cubluk bitu. Baik, maka yakin dengan kebersamaan kita akan indah, betul apa betul? Makanya kan satu amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah silaturahmi, nyambungkan tali lurat. Nanca apong nama payung duluran. Laras? Itu adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah, betul apa betul? Napi kacek guru abdi ke sekolah agama di antara 5 amalan
jalma nu dipika cinta ku surga nyaeta wasilul arham, menyambungkan tali silaturahmi. Malah geuning cek katerangan mah jalma daek silaturahmi mah tuh jang uus bakal gede milikna, bakal panjang umurna, bakal tebih balaina dan sebagainya. Alhamdulillah. Nah kita ini semua meriung pada malam kali ini ya, sampai yang patep-tep diharap dilebat bahkan di ditu aya nu keur ngagaranong madrasahnya dengklang bereunnya, malah anu pirgo dipipir bari cingogo. Semuanya ini dalam rangkaian ikatan ukhuwah persaudaraan, maka yakin orang bakal dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Malah samulina pagawean nu paling dibenci ku Allah saudara-saudara. Oh nurutan saeutik saudara-saudara. Naon sanajan cenah urang ngaku jelema pinter S1, S2, S3, S4, S5, S6 nepi ka tiis beuteung ngadaharan es batu. Gelar panjang, harta loba, masyarakat boga, tokohnya, tapi resep mutuskeun tali babarayaan. Qati urahim cek ajangan mah. Jadi urang teh resep musuhan. Naon cenah? Era kabelah dieu mah seueur ajengan euy. Kewe heula musuhan leres ngan pasea we jeung pasea teu beda saeutik walah kaluar ti imah teh tara seuri horor we beungeut teh keung sok ecenya keung teh nempo abdi, tapi abdi ngaji di engal keneh teh di Purwakarta. Cek urang Purwakarta aya nu leuwih keung Mang Uus. Naon cek abdi teh? Imah cenah di Kepung Bang Emok cek. Kalau ngelol kana janela aku berjanji. Geus ulah kanya nyarian era ku Bapak DKM. Tuh jadi we poho deui nya. Jadi semoga dengan kumpul kita pada saat ini sedang bersilaturahmi, maka kehidupan kita akan lebih bahagia. Karena yang cinta kepada kita bukan hanya manusia, tetapi yang memiliki manusia, yaitu Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Makanya pada malam ini kita berkumpul bersatu padu semuanya, walaupun hujan rintik-rintik ya, sampai air bergelombang. Betul apa betul? Si gaya laguna itu namanya hujan rintik-rintik, air bergelombang, dua mata air setengah lingkar. Nah, jadi ngajar TK nya. Oh, ternyata di rumah teko teman kolot-kolot ya. Jadi walaupun saat ini hujan menggebret ya, kita semangat. Alhamdulillah. Lamun cekolot mah ujang demi ibadah, nini mah poe kunang itu hujan kunang payung, yakin ini akan menjadi keberkahan. Amin ya Rabbal. Bahkan cek ajangan kan ketika turun hujan gitu kan, ini adalah makom ijabah doa. Kita tadi orang tengah doa, bahkan doa kita sudah diaplikasikan dengan membuat tenda ini, dengan membuat acara ini, dengan kumpul kita di sini. Artinya walaupun tidak diucapin, kita sedang belajar mencintai Allah, mendekati Allah, mencintai Rasul, mencontoh Rasul dengan cara wasilah kita kumpul pada malam kali ini. Maka semoga hujan yang rintik-rintik ini akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya kita berkumpul, kumpul lain sembarang kumpul, ngariung lain sembarang ngariung, hadir lain sembarang hadir, kumpul lain tabasam bal, lain ubara cangkel, lain supaya tegeh. Tapi orang kumpul di dia hayang wedel, hayang kandel, hayang ngundel keimanan ke Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Salawat beserta salam marilah kita sama-sama limpah curahkan kepada junjunan kita sekalian,
habibana wa nabiyana wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'at tabi'in, ulama al-mutaqaddimin, ulama al-mutaakhirin, dan tentunya kepada kita sekalian selaku umatnya yang sedang berjuang untuk mencontoh, untuk mencinta, untuk menguswah, untuk mengudwah, untuk menggugu, untuk meniru kepada akhlak baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi. Termasuk kita kumpul pada malam ini tiada lain dan tiada bukan, ini syukur kita kepada Allah, syukur kita memiliki baginda yang tercinta menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi, yang mana pada bulan Rajab Rasul mendapatkan undangan khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk mendapatkan anugerah terindah yang bukan hanya buat dirinya saja tetapi bagi kita semua. Apa itu saudara-saudara? Salat nancana apong, salat nancana biecin, salat nancana kokong, salat nancana entut, salat entut, jami cenok, cereni, Siti Hamidah, Siti Muamalah, cengkur. Ayah mana cengkur? Cengkur masih kena kamang jajah. Oh eta mah beda nu diseda di ditunya. Sok sagala we disebut. Jadi kita kumpul pada saat ini, kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan salat dengan wasilah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Dengan salatlah hidup kita ternyata semakin menjadi manusia yang berarti, yang bahagia, yang sukses, yang selamat dunia maupun akhirat. Baik teman-teman sekalian, karena aku tidak sendirian, iya buktinya buuk we jabrig, suku we jebrag, awak we jibrag, kahayang we jabrog, ternyata borangan meni kudu dialalan, ternyata urang teh geuning borangan padahal mah sorangan we sorangan. Kebetulan saya tidak sendirian. Boleh aku membelakangi Bapak Ibu dulu sebentar ya Pak ya? Walaupun dulu ketika abdi di pasantren Usman lamun keur di panggung teu meunang cenah nukangan jamaah, tapi da abdi hayang maca tuh namanya maca bari kieu nya. Hese, bolehkah aku membelakangi sebentar ya? Maaf ya Prilly yang di depan ya. Agne abdi mangkeran heula sakada punten pisannya. Baik. Memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ling Jun tunggu heula Jun. Rabu 22 Januari 2025 pukul 19.30 di Kurungan Bada Isya, Kampung Awilega RT 003 RW 001 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya, DKM Al Ikhlas, dengan penceramah Ustadz Abdi nya. Alhamdulillah damang Ustadz eta mun dirubah banget tinggal aja ya Allah sigana bisa dipakai moe pare walah aja iona sia aja iona sagede kulu. Terus si Ustadz itu tuh keur kieu keur kumaha leungeunna keur kieu sat punten Pak Ajengan. Pak Ajengan pilih ginggiapeun hapuntennya. Aku tidak sendirian di sini, ditemani oleh sahabat-sahabat saya dari grup Syiar Sair Santri Kalong. Ada Neng Indri, ada Pak Ustadz Nono, ada Mang Aris, RT Abdi ya teh, ku Abdi ngahaja di Canaknya. Mohon. Terus aya Pak Junjun Budiawan, ieu aya Mang Obay. Banser kita. Nu unggal manggung ku abdi digoda we eta kuat kabalik ka imah teh atuh mang usul lah digoda we mah nya bansar saserian ya sek kumaha abdi we aduh lo babah lada we ampun. Baik, bolehkah aku nadoman dulu boleh? Karena di sini kan siar sair ya Bu ya. Sambil memperkenalkan diri sama Kiai, sama Ajengan, sama Ustadz, terima kasih abdi tos dipaparin waktos. Oke panginten widi nya da margi masyiar sair nada dan dakwah hariling pepeling. Jadi aya nyarios, aya nadoman.
kaleresan dom ieu grup abdi tos aya wios teu naroskeun oge nya bisi abdi panjang ngobrol ieu we teu naroskeun kan aku eranya. Jadi grup ini sudah lama terbentuk dengan sebutan syiar syair santri kalong. Maka karena untuk membedakan dengan yang lain, maka aku pernah dadapangan di Kobong ya untuk menciptakan sebuah lagu dengan sekuat tenaga. Karena aku bukan siapa-siapa ya, maka aku mencoba menciptakan sebuah lagu yang berjudul Santri Kalong Diajar Ngomong, dan alhamdulillah tercipta. Duka lagu nama duka halus duka henteu urang sakseni we bersama-samanya. Ieu lagu teh ciptaan budak Namang Omon nya, teh budak Namang Omon ya teh nyiptakeun lagu namina teh Santri Kalong Diajar Ngomong. Bolehkah aku nadoman? Boleh. Karena nusannya semua tadi suarana alalusnya upami anjeunna bada bariasa tari abdi mah maksakeun aja nya. Mata ku sabab maksakeun bisi anu salah sok balaturan atuh. Panono palih katuhu, Neng Indri palih kenca. Abdi bade balik. Dan hitung-hitung nadoman baheula sakola agamanya geuning sakaya wujud ki apa gitu. Kucing ieu urang areling ka Allah perang jeung peuting. Ieu urang areling ka Allah perang jeung peuting. Nami abdi santri kalong tur resep ulin ka Kobong. Ayeuna diajar ngomong hampura mun rada cowong. Ayeuna diajar ngomong hampura mun rada cowong. Lamun mah aya salahna nyanggakeun sadaya daya. Niat mah hoyong manfaat aja ngomong paburisan. Mugi nyandak maslahat dunia oge akhirat, dunia oge akhirat. Santri kalong tur resep ulin ka Kobong. Ayeuna diajar ngomong hampura mun rada cowong. Ayeuna diajar ngomong hampura mun rada cowong. Maslahat dunia oge akhirat, dunia oge akhirat.
penting yuk urang areling ka Allah berangjeng penting tolong tok jring kuliah batok dikekel ucing yuk urang areling ka Allah berangjeng penting yuk urang areling ka Allah berangjeng penting ka Allah berangjeng penting ibu nadoman sederhana pembuka memperkenalkan diri abdi teh santri kalong diajar ngomong abdi niat di teh hadir dengan seukur modal lahawala lamun mah aya salahna nyangakeun sadaya-daya niat mah hoyong mangpaat ajan ngomong paburisat mugia nyandak maslahat dunia rawuh akhirat jring tolok tok jring kuya batok digegel ucing yuk urang areling ka Allah berangjeng peuting awe-awe sok mangamang nono sareng Neng Indri aya nama nu bener lagunanya aku sudah renghap ranjuk mau menginum dulu ya tadi kan di Pak Haji aku udah izin mengiih ya berarti sekarang menginum silakan aku mau menginum dulu jamaah rahimakumullah upami ku urang bade dilenyepan nunamina mieling naha dilahirkeun anak Nabi Muhammad nu disebutkeun muludan kalebet peringatan hari besar Islam nu kaitanana sareng peringatan Isra wal Mi'raj kanggo urang Indonesia kanggo urang Jawa Barat kanggo urang Tasikmalaya itu sudah biasa dilaksanakan betul apa betul urang mati leletik ti can hideng wae alhamdulillah ku para ulama ku para kiai ku para ajengan tos dipasihan cukang lantaran sepuh-sepuh urang teh sok ngajak urang karena pangaosan betul apa betul sok urang mah nu ngaran ngaji teh sudah menjadi satu kebiasaan yang baik dari negara nu sejen macam hese aja urang mah alhamdulillah budak can hideng acan budak can bisa maca budak can bisa nulis malah masih kene orok geus biasa ku urang mah dibawa ka pangaosan betul apa betul itu adalah pembiasaan yang baik itu adalah hiji amalan anu luar biasa malah nepi ka saur salah seorang sepuh tokoh Jawa Barat Bapak Haji Taufikur Rahman yang ada di Geger Sunten Pager Ageng nyarioskeun yen keur urang mah kudu regreg sanajan ayeuna sagala aya karamean kasibukan aya HP aya TV tapi kudu regreg ngaji masih keneh posisina ranking hiji sabab ciri urang eueuh deui dina tiap waktu dina tiap saat berang peuting sore aya wae pangaosan leres aja aya nu rotinan anu isuk-isuk anu berang anu sore anu poe anu alhamdulillah ieu teh nikmati Allah mata kanggo urang mah nu disebutkeun Rajaban sudah terbiasa alhamdulillah semoga dengan terbiasana kubiasana ngalaksanakeun pangajian urang teh sing jadi jalma-jalma nu leuleus hate nu cinta kana agama nu cinta kana nagara nu cinta kana kasayan amin ya robbal matak sok urang dieu lamun ditanya naon Isra naon Mi'raj pasti geus ngolotok sadayana geus ngolotoknya malah budak TK we ayeuna mah abdi nguping di salah satu TK abdi bade ngaji da geus katalareun budak TK nu umurna kakara 3 tahun setengah 4 tahun setengah 5 tahun tentang Isra Mi'raj dijajarkeun ku guruna teh nya geuning wedakna teh tetep logan keneh nya lamun maka tiung nyengsol can bisa menerkeun nya kadang-kadang meureun dilipenan ku indungna ngantas jajan cibay darada naon luntur sawareh geuning nya
geus arapaleun tentang Isra Mi'raj teh. Isra perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj Nabi kita naiklah ia ke langit ke Sidratul Muntaha di malam tanggal 27 Rajab. Rasulullah Muhammad menghadap Allah, dikawal malaikat Jibril naik buraq sebagai bukti akan kebesaran Allah. Terima perintah sholat wajib yang 5, subuh, duhur, asar, maghrib, isya bagi umat Islam di seluruh dunia. Sujud syukur pada Allah semata. Tuh tararangan ceyoyotnya centut apaleun mata kanggo urang sadayana ku ayana peringatan ku ayana pangaosan teu aya deui cekolot mah sing beuki cinta kana salat, sing beuki bisa eta salat teh dipake dina kahirupan sapopoe, sing bisa nyokot saripatina pelajaran nu berhargana supaya ku salat teh hirup urang beuki barokah. Betul apa betul? Malah cek nini abdi mah Usman ku ayana rojaban teh sing inget salat teh lain ngan saukur nepi kana kawajiban, tapi urang teh kudu nepi kana kabutuhan. Cek abdi teh nanya ka nini maksudna kumaha? Lamun ngan saukur nepi ka kana kawajiban memang hukumna fardu ain. Betul apa betul? Notok ka tiap-tiap babatok teu bisa diwakilkeun. Tapi loba jalma ku sabab ngan saukur nepi ka kawajiban asa berat ngalaksanakeun salat teh, asa kasiksa komo deui lamun pajelit jeung urusan dunya, loba nu nepi ka gaganggu salatna. Salat di akhir-akhir ya Allah, salat ditinggalkeun, salat sesa capek, salat sesa dagang, salat sesa tani, salat sesa sibuk. Ya Allah, matak naon heuda ngan saukur nyebutna kawajiban. Sok we lamun bade jujur dina zaman kiwari abdi nalangsa Bu, umat Islam mayoritas itu Indonesia. Betul apa betul? Tapi hasil penelitian nu bener-bener ngalaksanakeun ibadah salatna komo deui jeung berjamaah kurang ti 10%. Ya Allah, tersedih kumaha bi haji mangkaning ayeuna teh masjid loba lemur lega jelema beuki seueur nepi ka pagagak-gagak. Da buktina perum di mana-mana payu di abdi ge ece sakelurahan abdi perum nepi ka 6 tempat pinuh kabeh. Da yakin teh ku jelema sadayanya. Da teu pernah aya nu datang ka developernya entok aku mau nyicil perum, can pernah. Berarti secara jumlah, secara fasilitas, secara tempat, lampu cararaang, jalan aralus, tapi ya Allah loba jalma nu geus jauh jeung salatna. Betul apa betul? Subuh naon teh mimiti lohor heula ece, lohor di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kasarean, jaba kaberangan, aya nu jam 8 maktak di jero ditutupan ece hordengna make duduk kuy da kunut bisi kapoe cenanya ce loba. Ya Allah, loba jalma nu salatna katungkulkeun kufulpen padahal eta alfulpen moal anu sakintal acanya, tapi katungkulkeun we adedeng teret nanda tangan, sabab sakali nanda tangan cair tuh pagelak-gelak adan ge hampir teu kadenge. Gusti nu Maha Agung, aya oge nu eleh ku paculnya. Padahal aya pacul di dinu 10 kintal beratna dah henteu dah ampang. Tapi loba gara-gara keur boga paculeun kagok dalilna teh nya. Da hayeul we adan ge kalah nyanyi cangkul
cangkul yang dalam Usman bedegul dicakar hayam hayo we saha Usman teh saha oh abdi batur mah keur salat geus qomat cangkul yang dalam Usman bedegul dicakar lain mah salat keur dagang keur payu-payuna ya Allah kadenge hayya 'alas shalah dari ngambek mamangan beungeut na meuni kuraweuh geuneuk beungeutna teh peneleng dina hatena saha nu adan nyaho keur payu padahal mah ya Allah paling listrik tuh merasa kaganggu aja ngadenge adan teh teu ngarasa ngeunah sabab dagang keur payu Gusti nu Maha Suci malah aya nu keur diajar karaokean adan dipareuman ku salakina da meuni hurung ka panonna teh ka salakina nikot ke burisat panonna teh nya keur ngeunah-ngeunah nyanyi atuh da ce api asmara yang dahulu pernah membara semakin hangat bagai ciuman yang pertama terasa kembali gelora jiwa mudaku karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut sar bunyi darahku war bunyi kiku adan nya kadang-kadang kesinggung orang mah betul apa betul loba nu eleh ku keur di pasar loba nu eleh keur di pasir bahkan kukulutus aja kukulutus loba jalma ya Allah salat teh sesa waktu nepi ka beres salat lohor langsung asar aja batur mah dur cong ya mah cong dur eta salat lohor 3 menit deui ka asar da Allahu Akbar eta salatna beuki kasih ge dibeberik anjing edan assalamualaikum Allahu Akbar adan asar kumaha geura jelema ayeuna sugan teh ceurik teh eling ngerasa salah ya Allah saking ku betah-betahna hirup di dunia nemi ge beres salat lohor tos asar deui padahal kaburitan wah geus jelema tinggal dangdut kitu aja saha nu kitu teh moal nyalahkeun batur da teu arapal begitu berat ngalaksanakeun salat betul apa betul padahal mah da salat moal aya nu 3 poe 3 peuting meureun hayo salatnya teu kaluar-luar ti masjid kecuali nu kakunci meureunna padahal mah salat mah ece sok dibandingkeun 24 jam sabaraha jam atuh lamun dihijikeun oge tapi ya Allah gogodana hesenya ece hesenya betul apa betul matak cekolot baheula kieu Usman baheula keur masjid laleutik lemur pacul cilan jaba pararoek ecenya lampu can araraya jaba jalan jauh loba nu ti seureuleu hara-haraeun kudu mentas cukang awi mun hujan kudu ngiuhan heula dina hanapeun tangkawaru tapi da pinuh masjid teh pas sadak-sadak malah sering cenah salat tarawih manu ditajuk runtuh saking kupinuh nepi ka imam teh cenah muntang dina jendela malah lamun salat cenah dina masjid duku palupuh keneh kan satapa-tapa geuning samakna teh can aya carpetnya bos akung can aya carpet can aya baheula mah ku samak geuning ku samak bodas teh geuning tinu urut ngabungkus nu maotnya mata krasiko ece lamun upang tukang nate tara kabagean samak jaba lamun salat teh geuning kolor diporosotkeun digantungkeun dina bedug atawa dina kokol nu di tukang teh ya Allah abah-abah limaan tahiyatna teh meuni bari rambah bae attahiyatu mubarakatuh salat tayyibatulillah beres salam teh cek incuna aki salat teh aki meuni sae khusyuk ingat kana dosa lain kitu teuing palak kakan aing kecepet palupuh malah ibu ayah abah nu beres salat nyeklek we haye akinya kunaon tadi pas deket congang katebak we angin meureun tiris haye
TV. Ya disiarkeun cenah ke dina YouTube aya tuh cenah. Aya ieu tah aya. Kayak dina YouTube cenah lalazo lalazo. Tuh. YouTube-na Lebet TV namina. Nah hasaripan di bejaan ku di bejaan anak bahe dewe cai. Allahu Akbar. Tuh nya ce salat geuning abot. Betul apa betul? Sabab loba jalma nu ngarasa salat dengan saukur nepi ka kawajiban. Matak cekolat mah kudu nepi ka kabutuhan. Saha nu butuh teh urang ku saha ku Allah, betul. Matak cek aki abdi ajangan bisi lepat Usman nu bener-bener salatna eta teh ngabuktikeun manehanana teh bener butuhna ku Allah. Tapi lamun jelema nu geus nyovelekeun salat geus diabe-abe geus diluli-luli eta jalma sarua geus teu butuheun ku Allah. Ya Allah reuas artinya cek matak sok urang sadayana dina ieu peringatan Isra Mi'raj urang rampa diri. Urang tanya keluarga Nabi Ibrahim wae nu sakitu mulyana ahli ibadah ahli salat deukeut jeung Allah doana non rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati ya Allah jadikan aku dan keluargaku mendirikan salat. Urang jelema biasa kunaon kana salat teh meuni hese-hese teuing Gusti nu Maha Suci. Masjid Gararade dipanggil unggal waktu toa nepi ka aya 5 arah bahkan nepi ka langit bisa Superman meureun meh turunnya. Nu adan sorana alus nu nadoman sorana hebat da meuni hese euceuk eta masjid badag tihang aya 12 da jelema nama opatan uyuhan eta tihang teu milu ruku sujudnya nepi ka nu nadoman frustasi ayeuna mah geus kunadoman uje subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nu datangan tiluan aja ganti deui nadoman nganggo nadoman opik teh geuning nu re ri re ri re nderi re ri re ndarararindo rara nderi re ri re. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima dikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Duaan aja nu datang duaan akhirnya torojol nu hiji pusing meureun haling ku aing lah medaratan eling umat eling titah berjamaah kalah hees di imah titah maca Quran kalah kawean titah salawatan kalah tikotokan bener aja burbar ke masjid mau paneungeul tah cenah ada urang mah aneh aja lamun adan ngeunaheun teu datang adan butut lamun adan saralah buru-buru datang tapi lain ek salat nyarekan adan aja nya. Abdi pernah kejadian Bu uih di Tasik belah ditutup aja geus waktuna adan subuh abdi ta salat subuh cenah tuluy ngabubur aya abah-abah meureun ngaran abah-abah kolotnya anjeunna teh biasa salat biasa adan subuh da di lemur teh budak ngora tara anu adannya meureun si abah teh kaberangan ini teh ka masjid cetrek dihurungkeun teh jamna paeh can aya nu adan langsung Allahu
Allahu akbar Allahu akbar da eta meni burbar ti tukang bubur ge beak kabeh ka masjid rek naon rek menerkeun si abah salah adan matak cek abdi asa mending salah adan teh meh daratang punten kiai heureui da nyari bener mah nya komo nu halim fu as-salatu khairum minan naum cek minotoha teh ujang gerak ka masjid pak lah salat kitu nanaon cenanya tuh liar kan matak ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim betul sekali ketika salat itu tidak menjadi satu kebutuhan bagi kita matak nadu butuh teh urang teh kan urang ku Allah teh betulnya geuning dina salat ge naon ibu sadayana Rabbighfirli warhamni wasburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni bahwasannya di sana kita mengakui kita ini butuh Allah subhanahu. Jangan kemana-mana karena saya sudah renghap ranjung. Ini ada pepeling sholat dari Bapak Ustadz Nono untuk Anda. Selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana sekali lagi. Aku mau diuk kembali. Dipersilahkan kepada Ustadz Nono untuk naonnya. Silahkan. C. Lingi heula sakedap. Lingi heula. Oh, mana? Namanya pepeling salat penten kanggo urang sadayana oge seueur mah urang kali. Terutama mah urang sadayana keluarga besar sadayana sing kalebetkeun jadi taat halus di Allah Subhanahu wa taala. Dulur kabeh ibadah ulah campole berang penting ulah wale bisinaka urupae lamun datang waktu sholat lohor loba jamaah kalaka ketinggalan sholat lohor jamaah nu dimuliakeun ku Allah upami kurang dilenyepan mudah-mudahan we tina syiar jeung sangir tina nada dan dakwah tina hariring pepeling urang sadayana sing kenging hikmah da hirup urang mah bisa leupas tina seni leres nya sok aya nu adan Allahu akbar urang nyangka saha nu kahuruan nya betul apa betul tamatak mugi aku hariring pepeling tadi dilenyepan mah da muhun urang teh ku ayana salat teh pasrah sumerah nyanggakeun diri sadaya-daya betul sekali punya sabab salat teh hiji amalan supaya naon supaya urang teh dina nyang hareupan sagala cocoba dodoja gogoda da hirup mah heuheuy jeung deudeuh moal salilana heuheuy hirup mah keur aya mah aya keur seuri capek seuri tapi urang ge bakal ceuri keur senang masalieu teh pasti loba tapi urang gede bakal boga kakurangan sabab dajal mama pasti diuji jeung diuji bahkan disebutkeun can disebut jalma nu iman lamun teu diuji tanu matak nguatkeun diri urang dina nalika hirup nyang hareupan cocoba gogoda jeung dodoja papait panyakit jeung pailit teh naon ece salat al khudu wa ta'ah wal istislam tunduk patuh sumerah diri ka Allah cek guru abdi kamari Usman memeh Nabi Muhammad diisrokeun jeung dimi'rajkeun teh Nabi Muhammad teh nyang hareupan ujian nu berat istrina ngantunkeun pamanah ngantunkeun umat Islam keur meujeuh-meujeuhna dianiaya ditandasa diusir dibunuh napi ka Rasul uih salat sering katingali ku Abu Bakar Siddiq nuju sedih kingkin nuju nangis maka supaya Rasul tetap semangat dalam berjuang pelipur larana maka dipanggil ku Allah dengan panggilan yang luar biasa nyaeta naon kanggo nampi salat anu 5 waktu betul apa betul
mata kening cek katerangan wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, supaya jalma teh bisa sabar. Kan sabar teh non ku sabar ku salatnya minta tulung ka Allah teh. Sok ibu sadayana da yakin lamun jalma nu bener-bener salatna moal nepi ka keuna ku Allah gingsit, moal nepi ka naon ya Allah can kabeli daster naik kana tower 30 meter rek ngajelang geura ece rek lebaran can kabeli daster era abdi menepi ka asup kana TV nasional, padahal kurang kumaha keler kabeh geus kausian ku cingir putri noglono kue Sabtu kue Minggu kue Senin saroja dapit raginangnya sagala geus aya, malah keler nu kosong ge da salaki karunya loba hulang-hulang kene di eusian ku lauk cupang 2 nya. Orson dijajar-jajar budak geus kabeli baju 5 ewang gara-gara teu deukeut jeung Allah ece diuji teh teu kuat naik kana tower rek bunuh diri. Ih ngerakeun ternyata manehanana tara deukeut jeung nu maha kawasa. Betul apa betul? Teu saeutik rumaja nu ditolak cintana ditikung diputuskeun ulang-ulang palahap polohok mineng kasurupan nya malah ini kacirahong rek naon rek ngajeleng ka hanapta. Ya Allah ya Karim nemahan pati bunuh diri ngagantung karep dina tangkal cikur malikeun karep dina susukan saat. Gusti nu Maha Agung gara-gara masalah cinta nepi ka tega manehna ngaleg-leg jojodognya kunaon ku sabab teu deukeut jeung nu Maha Kawasa. Da teu saeutik atuh ece jelema nu jauh jeung nu Maha Kawasa mah urang kumaha manehna geus jadi bintang film terkenal lain ngan saukur di nagarana saalam dunya apal gara-gara diuji kamari copit loba da nu narahe kaluhur ngajeleng ece ti bangunan 30 tingkat hancur aduy awakna tinggal ngecapan kunaon tah lemah iman tara ruku tara sujud. Ya Allah malah aya jelema terkenal artis terkenal nu nyanyina dikenal di mana-mana ece gara-gara masalah gara-gara tetenang ece padahal manehana teh geus dielu-elukeun ku sararea naon ece batur mah istirahat tas manggung teh manehana mah hulang-hulang ece ngewat pistol teukeun kana sirahna paeh ece paeh tah ece murag jajantungna reuwas ece reuwas hampura ece alhamdulillah berarti urang teh jalma lain termosnya reuwas berarti loba ece malah aya seorang bintang film dunia ece geuning anu sok ditebak ku angin geuning ha geuningnya naon manehana jelema terkenal ku sabab jauh deung nu bogana ketika dia hidup padahal sagala aya manehanana kecanduan obat penenang malah nepi ka overdose ece nya rek manggung teh dicebet ece naon ece tempat apartemen menyarenya dia dina kasur teh geus ngabudah we sudah memaeh ece iya tuh makana jalma teu deukeut jeung Allah mah hirup dengan masalah jeung masalah beunghar ku beungharna boga ku bogana senang ku senangna mobil pabalatak anger lieur ningali tatangga imahna jangkung awak asa menaekan ningali tatangga loba duit gering loba penyakit ningali tatangga naik mobil dinas urang ngadeukeutan mobil ambulan ningali tatangga ibadah haji urang innalillahi tuh kunaon ku sabab diri jauh jeung Allah tara ngamparkeun sajadah tara pasrah diri kuring bobolokot ku dosa nyangakeun sadaya-daya melak cangkeng we dina ceuli ece padahal jelema nu melak cangkeng dina ceuli eta teh apal keletna pisul 24 moal senang ece betul apa betul da senang mah ece lain ku dunya-dunya teuing lamun dunyana teu dipake ibadah ka Allah tara ruku sujud geuning loba di negara-negara maju jelema beunghar bunuh diri loba jelema nu pintar tuh di negara-negara maju tampi angka bunuh dirinya begitu besar kunaon tah tara nepelkeun tarangna dina sajadah coy
terdeket jeung Tuhana meureun cek bahasa umum nama mata keur urang mah ece keur dina sagala kondisi je ece nya keur hirup netes semplek nincak semplak itu salah kieu salah panto dibuka disada malarat lempang ge saperak hitut ge poek cek salakina teh rifuh malah sakalian naik motor nanyak teh disada dijemput mudun teh ngirilit cenanya sok sing deket jeung Allah pantamprakeun leungeun da geuning lamun mobil ge geuning mobil aja mobil colbaknya kalau dia bebannya terlalu berat pasti eta mobil bakal menongeng ke luhur mendangheuak cenanya buktinya ketika kita beban hidup ini berat kudu loba ngalamun omojeng bunuh diri mah mending kene geus tah amparkeun sajadah mewek bebeja ya Allah kunaon salaki abdi teh museup wae ya Allah ulah tepuk tangan urang tukang nguseup ya abdi teh geus posan jajerna dipotongkeun meuli deui eupana disumputkeun nyieun deui ya Allah abdi teh geus rudet ya Allah ternyata salaki abdi leuwih pinter dititipkeun ka babaturanana nu diapalkeun lain sholawat ya Allah kakalah wirid ngalalauk aki kule nini kule soteh kule kena surudut antawijaya didudut bari dibawa celom kiri wil celom kiri wil dicaratat sia tah daripada urang unggal poe pasean durder jeung salaki gara-gara jejer gara-gara nguseup penta ka Allah da salaki urang teh nu Allah nya sing sadar ya Allah ulah ari lauk jabat tiris ditungguan sapoe sapeuting neangan beunteur sapoe sapeuting basa kamari kopit bahkan 2 poe cicing we di walungan padahal ada moalnya naon moal nyanggut ya Allah da laukna jadi malasker nah hari abdi diantap ya Allah aku cemburu sama ikan aku cemburu sama manuk sok manuk mau cok aduh sorana tik tik cuwi wi 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 Allah aja salah kita mendukat kuit wi wayo we geuning sarung bahu us-usnya dikuir-kuir nepi ka wow nya nah ari abdi ya Allah berkicau saeutika kalah di balodog garadeng cenah oh ari hayam ari lauk mah diusap non manuk mah diusapannya ari abdi dicarekan we penta ka Allah da yakin Allah nu gaduhna betul apa betul tak itu ceker masalah seberat apapun yakin jalma tukang sholat mah bakal dipasihan solusi amin ya robbal sabab ecekan nu dikhawatirkeun ku Sayyidina Ali teh naon kadal fakru ayyanukuna kufran teu saeutik jalma ku sabab kapakiran nepi ka nincak kana kakupuran ya Allah betul loba jalma nu kurang imanna nu lemah imanna ngahartian duit ge ngaco dekna durder dor para saya wae gara-gara duit durder we unggal poe teh salaki ngomong awewe ngomong dua-duana ngararomong salaki ngamuk awewe ngamuk dua-duana ngararamuk salaki muncereng awewe muncereng dua-duana silih pun cereng salaki ngorowot awewe ngorowot dua-duana silih korowot salaki ngalaglag awewe ngalaglag dua-duana silih beak we tinggal sukuna ngagoler rumah tangga dordar pabeberang dordar sore-sore dordar rumah tangga laksana anjing dan kucing tiap bertemu ribut melulu tiap bertemu ribut melulu papangih di WC nu salakina nyingsat kumisna nu awewe nyingsat halisna Allah baca raraca ya teh boga piring 2 losin pepeus 5 losin nu RW nu RT kagebuk da misah
boga lumari sebulan sekali diganti ku kertas laut nya. Kenapa? Karena dordar malah saat ini nepi kasilih temak gara-gara naon? Duit. Betul apa betul? Bawahan lupa atasan lupa bawahan, bahkan hak batur kabeh digubuk. Pembangunan jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah kabeh di bawah jangka imah. Geus teu sieun gara-gara duit mah loba naon? Dordar. Naon? Uring-uringan, amuk-amukan nu ngalpoe. Mun dibere 100.000 alah si Uco bibirna mah kamu cuy. Siga tas dilipan, siga nu tas nuang marmot 14 gini ngacanya. Aduh diberi duit nu bodoh mamanya. Makasih Aa, jangan kemana-mana ya. Mau pesan apa Aa? Silahkan bilang sama mama. Apakah mau pelas hulu kareta atau mau pais bemo? Tinggal bilang sama mama. Bahkan unggal waktu ngomong makan bolu sambil cinukul di toel-toel. I love you full well cena-cena. Wah diberi duit memdikuat ka pedikur medikur buru kelek dicukur cenanya. Bulu panon ngikut ka dicentik-centikeun tapi ka bisa dipakai neuneuh dodol sakilo cenanya. Raginang sakilo. Aduh diwedak samohok di lipstik ngadolewak disipat ngajepat di shadow moronyoy. Da unggal waktu bibir teh nah tadi bare duit ya Allah. Betul apa betul? Walah eta bari nyeuseuh ku kulutusna. Nah aing teh debat daek atuh ka aep. Aya di dia aya. Moal dituluykeun aing ngabisi pi omongan. Saha atuh saha nu eueuh saha di dia? Hah? Nu eueuh? Oh Usman. Aing hanyakal daek ka Usman. Jaba petet. Jaba geuneuk. Buk jabrig. Geuning sangsara. Ya Allah, batur mah dibawa ka Bali aing mah ulin teh dibawa ka dapur we. Rajeun hayang nikmat cenah dahar ngadeukeutan sumur. Hanyakal aing baheula teu daek we ka AF. Allahu Akbar. Punten Pak Haji, punten. Ya Allah, sakan loba kukulutus we teh ece. Gegeroh bari kukulutus, nyeseuh bari kukulutus, sasapu bari kukulutus ece nya. Betul apa betul? Calinak-nak we, ya Allah, nah hirup teh kuat teh somplek nincak somplak. Jabah hirup capek. Dipangmelikeun kongkorong sagede ramat lancah. Dibere gelang anjir tali sepatu hansip. Punten hansip. Bawakeun bae da balada abdinya. Malah sakalian kamari diajak jalan-jalan meuli enom. Sasiki kudu didahar ku sararea atuh make parut kalapa 2 hulu. Muncurut aing salalemur. Segala diomongkeun aja. Ya Allah. Hayang pinang nu ngeunah rajeun dipangmeulikeun bubukna wungkul. Ya Allah atuh melang ti koro. Segala diomongkeun. Loba jalma ya Allah nu durder nu uring-uringan gara-gara duit. Betul apa betul? Tapi kalamun salaki rek ini teh ceuk komo rasikona butut mamanyun ajana eta mun salaki baliknya ba mawa duit baju gaya aing teh bunga kacida nyelehkeun Agnes Monica mun salaki henteu hasil aing baeud judal jedil moal mani kajeun bujil siga jurig ti gurawil. Ya Allah ruas si ibunya abdi ge ruas ku ibu kumaha mun ngagebros dah sia ucu abdi di Singajaya sia ucu nyelap suku ucu di Kuningan sepatu tinggalin nyepot sebelah deh manira ruas jeung areres keuceuna mata kieu dibuka anyar keneh ngaceleng hampir kana raraya anggota dewan ibu. Untuk ibu anggota dewan teh bager Ustaz cenah aya sepatu murag dipangyanakeun bari ngaharewas teh ieu kanggo 2 rampasaneun kitu nya. Hehe gitu deh. Teraskeun ibu teraskeun. Ieu mah bisi bide nuturkeun batur nu baralik sok teh era mah nya. Tah kitu. Jadi hirup mah ece loba tantangan. Betul apa betul ece? Dekna durder una uring-uringan tekna naon ina ingkar ece. Ingkar kana papagon agama, ingkar kana papagon negara. Ingkar poek we ece gara-gara duit mah poek we. Teu katempo we ece. Tapi ngomong lah halal haram, halal haram. Halal hese haram hese hakan. Tong loba omong. Ya mun ayo segala diomongkan tuh ini aing aki aing segala dirampit geus maot mah betaheun teu balik deui wah riweuh tanu kitu yuhan teh disambar guludu ge nya nya aya napi ka
abdi aja pernah menang SMS kieu tibatan aing hirup kudu malarat leuwih hade hese sakarat meni balaga sih eta padahal mah aja di lodok soang ge peurih yo sakarat aja di lodok soang teh peurih malah yo ibu-ibu jangkung badak jago silat gogoakan di mana di tukang dibeberi hayam geuning aja nu kakaratas nyeleungleungnya akang tulung jebron ai cenah mah hade hese sakarat di kepak hayam padahal mah hayam mah het kitanya aja tawar cengkang aja nya tak gitu aja orang mah angkatan gara-gara duit teh sok tega aja nya ina ingkar tena non tega aja ingkar tega tah eta matak mugia ya Allah ku abdi salat urang sing leuwih siap aja nya hirup mah da heuheuy jeung deudeuh ulah ieu mah ari keur loba duit akang teh meni disayang keur teu boga duit mah gramantong sia teh kaditu geuleuh neuleuh beungeut sia nya kudu nu sok ngaji nu sok salat mah ecep di paseun teh areueuh dina paseana ge tara lila betul apa betul sok nu sok salat nu sok ngaji aduh tara saruana mun salaki keur ngambek ece tara milu ngambek si ece kalah ngagitek salaki langsung ngelopok tah eta nu sok salat mun pamajikan keur ngamuk si akangna tara ngamuk si bebeb langsung dipeluk aduh hai bebeb ngudupruk au tuh beres betul apa betul tamatak salatnya bener sok urang laksanakeun dina kahirupan sapopoe supaya urang teh hirup teh siap betul apa betul betul apa betul ulah ieu mah ya Allah nu diomongkeun teh kaboga tatangga we hayeu kaboga tatangga kang tempo tatangga mah tipina meuni badag nu urang mah leutik tempo tatangga mah lamun lalajo Persib teh tara aut teh tipina badag nah ari nu urang hayeu we aut karunya ka Persib betul apa betul kang tempo tatangga mah kang kulkasna meuni badag da basa ulin ge abdi amang ka bumina eta ningali kulkasna aya hulu sapi teh 48 kang cek salah kita mah nyaah badak-badak teh mun dina cangkang roiko cenah nya tah kitu jadi panasan aja panas we jadi lamun nempo pangaboga batur teh ngagotrok kan utara salat macanya jadi balik di mana-mana teh aja ngagotrok sirada protok tah kitu aja jeung naon aja deui nu tara salat mah tara tumarima nempo batur alus teh geus we goreng we aya nu make kongkorong badag apal meulina tidak daha eta teh moal ilangan seukur 2 poeun tas lebaran geura luntur cenah da itu teu kaop nempo batur senang teh cenah betul apa betul ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim astagfirullahaladzim Gusti nu kitu teh saha kuring loba dosa teh sore-sore nangkring hareupeun imah jelema ngaliwat ngan dipeunteun we siga urang nu sampurna aya nu jangkung lalakina awewena penek anjir siga angka 10 cenah nya aya wah tah eta netizen nya netizen cenah hater kitu teh aya lalaki jeung awewe perenek duanana anjir leumpangna ngaroronang sanu kitu teh ieu aya nu jabrik ece petet naik motor NMAX jagoan naik motor bari hes negara ece kasaha tah eta kan nu jabrik petet cenah ya Allah aya lalakina kasep awewena biasa-biasa ih meuni teu pantes cenah siga raja jeung babuna aya nu awewena goreng petet hideung jabrik awewena geulis ih cenah keur lalakina mah anugrah keur awewena mah musibah deula eta loba loba dosa teh cenah betul apa betul loba dosa tamatak sok ku salat teh urang teh supaya naon tah supaya urang teh teu loba we dosa tuluy cekolotna salat teh naon bebersih diri betul apa betul liri ibadah urang boga pancuran anu ngocor unggal poe urang teh salat urang bebersih 5 kali sapoe bersih mah bersih sok aja di dieu nya aya nu panggeulisna salemur pokona mah unggal ngaliwat jelema teh ngajarengkang aja nya da panon poe teh kuat kardup atuh aja herang pokona aja mencerang pokona mah aja lamun jarak ti ditu ka dia dah hinya ya banget tanya nepi ka uspet ge teu usik-usik tapi taramani aja saminggu gara aja da moal teu bau cubit cubluk bitunya aya we meureun keur ngaji teh berwek-berweknya penting bebersih teh betul apa betul matak teh salat teh urang teh pasrah ka Allah
bebersih diri da urang teh rumasa loba dosa aja, dosa panon, dosa irung, dosa biwir, dosa beheung, dosa beteng, dosa palangkakan jeung ka anakna loba pisan. Betul apa betul? Loba aja. Kadang-kadang nu karasa nu teu karasa, nu dihaja nu teu dihaja. Betul apa betul? Matak mugi aku ngariung dina dinten ieu urang teh sing yakin geuning salat teh bubutuh diri supaya hirup urang aya dina kasalamatan, hirup urang aya dina katenangan, hirup urang aya dina kanyamanan, bebersih supaya balik ka Gusti teh aya dina kabarokahan. Jangan kemana-mana, masih bersama kami santri Kalong diajar ngomong kumaha ece lamun adoman deui wios. Wiosnya ece da saur Pak Haji ge di dieu mah pengawasan mah sakedeung tara lila-lila teuing paling nepi ka bray panon poe insyaallah ceuk abi. Mangga Pak Neng Indri urang pepeling nih pepeling anu nadoman Allahumma sholli wa salim ala tanya sok mangga ku Neng Indri. Siap Bu. Bapak ya Bapak. Merancok kenehnya Bapak.
Sholatan daimatan bidawami wakilahi anak Adam pasaran teh lolong sehat saban poe saban penting gegeroan anak Adam anjeun kaluar dina pasaran Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada dama fi ilmillah sholatan aduh bapa aduh ibu abdi ruku padung rekulana abdi sieun anak Adam dikubur teh poe pisan dikubur teh maca Quran. Hadirin rahimakumullah, upami ku urang dilenyepan ternyata leres ibunya salat teh bapak kanyaah ka deudeuh Allah sabab da geuning hirup di dunya mah capek ibu jadi nanaon ge capek jadi awewe capek kudu ngurus murang kali kudu ngurus segala keperluan di bumi jadi salaki sami capek kudu balang siar kudu ikhtiar keur nyukupan kebutuhan keluargana jadi nu beunghar capek da abdi sok ulin jeung nu beunghar unggal bulan teh nepak tarang geningnya mobil pajeganeun 20 siki sabarahaun nu digawe di imah loba da boga budak opat supirna hiji ewang sabarahaun can nu ngurus ucing can nu ngurus taman can nu ngurus kolam can nu ngurus bonsai walah bayareun lieur kabeh di dunya mah jadi pamimpin capek sarua matak cek nini abdi Usman supaya hirup nu capek di dunya geus rep eureun geus asup ka kubur mamaneh teh singgera nikmat naumatal arus cicing ibadah teh di dinya tinggal istirahatna ibarat istirahat panganten tah supaya hirup urang ngareunah teh eueuh deui ku salat keur mah di dunya urang teh capek jadi pamajikan capek jadi salaki capek jadi ajengan capek jadi polisi capek jadi tentara capek jadi pamimpin capek ayeuna kacape eta ternyata ku sabab urang tara salat dituluikeun leuwih capek dina jero kubur digenir ku malaikat dirajetkeun dicekek diperatnya nauzubillahi min dalik ulah-ulah acek eteh bunda mih mo akang amang ulah alo nya kalebat kursi nu masih kene ngajalajat eukeun bae urang mah da dina radio sorangan siaran nu ngadengekeun tuluy nya dina TV lamun siaran limaan nya kameramen paling watak abdi mah salila mik aya kene anyet ngomong we can dikewat mah ieu nya sok rek pakuat-kuat kuat mustamin kuat mubalik. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah cek kolot abdi capek hirup teh lamun teh salat mah ya Allah dah tadi oge tanya unggal poe geuning ece pasaran gegeroan manggil urang eta teh da geus sakarat mah ece geus dijemput ku nu kagungan saha nu nulungan amal urang laras
sanajan boga anak boga bedil sugan aya macam-macam ka bapak aing malaikat di bedil moal bisa sanajan diantarkeun ka makamna make naon make upacara kenegaraannya geuning angkat senjata dah sugan malaikat bubar cek malaikat moal wah nu sieunun betul apa betul malah nu sieunun malaikat mah mata geuning ecenya asam kadis asam gelugur ketiga asam riang-riang menangis di pintu kubur ingat badan tidak sembahyang sepohon kayu daunnya rimbun lebat bunganya serta buahnya walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang apa gunanya artina teu salat mah di dunia dipikanya dipika dedeh dijaga dilindungi asup ka kubur mah pehek penyeng disiksa didempet ku kuburan malah cek katerangan aya jalma nu kakara ge sababaraha menit aya nu kudu digali deui da geus renghek cenah tulang igana geus rangsak panonna geus peot geus rungkad we pokona mah da cekolot kieu Usman ulah-ulah dina jero kubur keur jalma nu teu salat mah sanajan manehanana sagala boga keur dimanian geus datang malaikat enakeun geus datang naon orai cenah sujaul akronya nu buadak jaba huluna 8 dibelit diririkes tuh jalma nu tara ibadah mah capek dina jero kubur ge nu kuduna istirahat laksana istirahatna pengantin bangkit tina kubur sarua jalma tara salat mah geus ditungguan ku malaikat penjaga neraka sok aya malaikat penjaga neraka dina kisah Somea selamat datang kepada penghuni neraka dipersilahkan Anda di paling atas di sana ada kulkas ada tempat tidur moal teh seri-seri acan bangis dirikaskeun deui wae dibebaskeun kana neraka sirah dihanap lepok gara-gara naon gara-gara teu salat matak cek nini abdi tah keur mah di dunya teh capek sok maneh teh sing daek salat supaya kacapek urang teh aya hasilna urang usaha jadi ibadah urang tani jadi ibadah urang peras keringat banting tulang-tulang dibanting-bantingkeun ini isuk balik sore berangkat pagi pulang petang penghasilan pas-pasan ibu-ibu digawe ti mimiti terbit pajar sampai terbenam mata suami salaki can sare mah manyak sare ti heula tah eta kacapek teh ngurus budak ngalahirkeun budak ngagedekeun budak ngawuruk ngajaga negara ngabela negara supaya aya buktina ulangan saukur capek di dunya kosong kosong nolongpong kunaon ku salat mata geuning cekolot urang mah dina kaayaan keur kumaha we salat hirup can bener salat buuk masih kena dibeureman gambar sawak-awak salat masih kene katingali meureun bujal dosol katingalinya bahkan suku geuning buduk bisa dipakai marud dideulekeun wae salat urang mah cek paribasana cekolot gitu saking ku penting-pentingna salat pantesan abdi baheula keur di pasantren mah haji rek sasaha nitah teh ngan salat ya ajengan geus boga pasantren tade salat torojo tentara tade salat ka abdi we budak leutik Usman geus salat acan eta teh unggal rek menta cai ternyata pantas begitu kolot mengingatkan salat ternyata salat teh supaya urang teh bagja dikubur bagja engke di yaumil akhir teh meunang karidhoan Allah Subhanahu wa taala malah kalebet cek wargi abdi Mang Asep Ilyas di Pondok Pesantren Fajrul Islam nya ti ditu ti Ibu Ngursari jeung aya Mang Asep Ilyas geuning aktivis 8 genep ngadongeng kieu us ayeuna teh loba masalah hirup teh keur loba gogoda keur loba tok dodoja barudak keur meujeunna baradagong kakolot ngalawan ka guru nyereng motor menang nyieun profesor diganti tahun setangna geuning ku kolopetongnya knalpotna diganti ku gomong brang sakali ngagerungkeun teh anak hayam anak titit anak entong teh geuning paraehnya malah pernah asar-asar digerungkeun hareupeun masjid bener can kolot huntu palsuna teh loba ini teh pergaulan bebas semakin menjadi-jadi budak SMP aduh lamun ngobrol teh laki jeung awewe di pahareup-hareup ya naon biwirna pamatuk naon eta nya
dan hampir ada tuhnya betul apa betul malah ayeuna mah dak gaul ecenya nepi ka ngomong aduh kancing coplok singa jabrik teh biasanya da baheula mah abdi keur leutik ece nyebut uing dibere jimat ngapung ku cek Rodiah malah hiji mangsa balik olahraga balik ka imah haus aya minum teh tajong kana bang baru gebru nying cek abdi da eta mang omon ngajeleng nawak leungeun abdi ngomong naon maneh teu bapak kalepasan sakali deui da eta cek Rodiah sugan trek ngabelaan ece tina pipiti nyokot cengek nu beureum dibalurkeun kana bibir urang da saja ding ladah kolot baheula coba zaman kiwari betul apa betul semakin menjadi-jadi ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim malah loba jelema nu geus tengah hargaan ka ulama atuh betulnya Bu ahli ilmu nepi ka diketepel mastakana gara-gara dititah ngaji gara-gara dititah salat nepi ka anu men didenda 50 juta cik jelema teh tinggal ledag gitu kana tiang listrik aya ajengan magrib ngingetan ka budakna supaya ngaji dan nyereng geus lah urusan aing ulah sok pipilueun si sadut cek abdinya loba ayeuna mah matak ya Allah mugia lewat salat ieu urang semakin sadar yen hirup teh di dunya mangan sakedeung betul apa betul tadi oge teh cek nadoman sakedeung dunya sementara akhirat selamana matak pepeje ece sok budak urang sina sarolat supaya balager ya mah hayang budak bager salat tara dititah udah budak hayang soleh ngaji tara dititah magrib kakalah ngariung di mana mah ecenya ngarumpul we dina hareupeun HP betul apa betul nepi ka abdi ngadamal nadoman ece dina TikTok tinggal ketik we uspetnya Bu aya nadomanana alam dunya beuki rame pangeusina beuki rese teu lalaki teu awewe loba ka tungkul ku HP jeung tatangga hare-hare jeung dulur pa bae-bae ari masjid beuki simpe ari pasar beuki rame pangajian beuki suwung indit napa bumbung hiburan mah dirariung hujan ge marake payung loba budak nuju langung ka guru wani nalapung mata kera bapa indung carerik batika duhung tuh eta teh nadoman ece ngingetan da nya ayeuna mah ece hujan ngagebret oge di dia anu tambah lagi wah ece ngagemrong nu nyawer ngaji mah dibere ngawur ngaruy saeutik teh beginilah keadaan kita jangan menepis karena ini kenyataan bercut berayah makanya semoga lewat pengajian ini kita tahu bahwasannya hidup kita ini sementara akhirat selamanya sing cinta ke Allah cinta ke Rasul cinta ke ulama cinta oge ka nagara urang betul apa betul ibunya Ramadan kemarin abdi papangi jeung Syekh Muhammad Jabot di Palestina cerita nempo urang teh di masjid pinuh pengajian pinuh barudak parebas di ditu mah ece bororaah ece dianiaya masjid hancur ece bom tiap waktu betul apa betul urang mah ayeuna bisa ngariung nepi ka wayah ieu nikmati Allah cek anjeunna di ditu mah ece ya jelema lunta ditembak ece tapi bahagia mereka mah ece sanajan jelema tinggal saeutik tapi naon ece nu diteangan Al-Qur'an hayang Qur'an tuh nah di urang ya Allah aman sejahtera negara urang mah begitu dicintai oleh semuanya dipakai contoh ku batur gelarna ge baladul amin negara yang aman berarti urang nu kudu daek ningkatkeun keimanan sing bener-bener NKRI na negara kesatuan Republik Indonesia harga matina betul apa betul
Dari awal sampai akhir saya berbicara, yakin masih banyak kesalahan, yakin masih banyak kekurangan, karena saya manusia biasa. Mudah-mudahan tina nyengir sing jadi mikir, tina mikir sing jadi zikir. Amin ya robbal. Inilah pengakuan diri yang begitu banyak dosa. Islah bagi jamaah sekalian. أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي Suhun tina segala kakirangan nu leres tinu maha kawasa nu lepetna tina kabodohan simkuring hatur nuhun kana segala perhatosanana hapunten nu kasuhun Peri Irawan LP Sukaisi. Cukup sekian dan terima kasih. Buah tomat buah bencoy tos tamat coy makan bolu sambil cinukul di toel-toel. I love you full. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.